Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieun sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Waktu eta si Jabang Karang teh dituturkeun ku sakabeh anggotana terus asup ka lembur anu jadi sasaran maranehna dina peuting harita. Sedangkan sakabeh warga lembur eta teu nyangka peuting harita lembur maranehna bakal jadi sasaran komplotan si Jabang Karang sapara kanca. Sakabeh warga oge keur tarenang di imah masing-masing. Tapi barang keur ngeunah caricing teh imah maranehna teh dikedor ku sakabeh anggota si Jabang Karang supaya kalaluar jeung nyerahkeun harta maranehna. Sedangkan si Jabang Karang di luar ngutarkeun teutepanana neuteub ka sakabeh anak buahna anu ngakedoran sakabeh panto imah, khusus nama imah-imah anu aralus anu geus kabayang ku maranehna pastina oge loba harta bandana. Atuh puguh bae warga eta lembur teh ting cerowok ngarambek sabab keur ngeunah-ngeunah ngadon diganggu ku maranehna, tapi teu bisa kumaha sabab waktu eta sakabeh anggota rampok teh maksa lamun teu mikeun geus pasti maranehna bakal dibinasa. Atuh puguh bae jalma-jalma beunghar anu didatangan ku maranehna dina waktu harita ngan saukur cicing teu bisa kukumaha. Tapi barang komplotan si Jabang Karang rek indit gajeleng di sagala arah laluncatan warga-warga lembur anu geus marawa pakarang ningker maranehna. Atuh puguh bae si Jabang Karang teh kacid ambekna, setan sia hayang malodar dewe ka dieu teh rek modaran Andika tapi rek minta harta banda anu kudu diserahkeun ku Andika sakabeh. Tapi beu teu nanaon sia ari hayang modar mah serang montong diantepkeun anu wani nyerang ka urang podaran cek si Jabang Karang waktu harita langsung ngagrowok kitu. Atuh puguh bae teu lila oge di eta patempatan teh campuh kuno garelut sanajan tangtuna rek sakumaha lobana oge tetep bae warga kampungan saukur bisa neunggeulkeun ngadekeun sakadekna atawa sateunggeulna teu ngagunakeun kemampuan silat kawas maranehna. Tangtu bae dina waktu eta teh loba warga anu geus carilaka kateunggul katajong kasabet puguh bae ting jererit ting karociak tobat aduh setan sia muntung adon maehan warga aing sia. Rasakeun yeuh bangsat, rasakeun yeuh syok jebrot koleang kubrak. Dua anggota si Jabang Karang waktu harita aya nu kabeunangan kulantaran geuningan pupuhu eta lembur jeung aparat lainna ngabogaan kemampuan silat lumayan oge. Atuh puguh bae si Jabang Karang teh kacid ambekna, setan sia ngadon hayang modar dina leungeun deweknya. Rasakeun yeuh hiuk jebrot
koleang kubrak wah loba gaya di hareupeun dewek, loba gaya sia di hareupeun dewek. Sok ayeuna mah barudak montong disesakeun podaran sawarehna duluk imah duluk supaya karasaan ku tulang beheungna beungan geus wadi camplak ka dewek teh ka dieu ngaran saukur rek minta harta lain hayang modaran tadi nama tapi kapaksa dina waktu ayeuna montong diantepkeun anu masih keneh wadi nyuruntul nyerang ka urang podaran bae podaran ulah disisakeun. Siap jang siap jang siap kaceleng ceprot koleang kubrak tobat aduh nyeri aduh hiuk ceprot teu lila oge sakabeh warga teh anu tadina gararang nyerang maranehna teu walakaya geus ngajarongkeng mandi getih matak karunya lamun keur jalma-jalma bener mah barang ningali kaayaan eta tapi si Jabangkarang jeung sakabeh anggotana waktu eta ting cara katak babara katakan seuri bakat ku bunga modar sia rasakeun bongan wani nyerang ka dewek sapara kanca lamun teu wani mah ku dewek oge mal diganggu sia teh moal podaran rasakeun sia ayeuna samemeh indit belum imah belum kur waktu harita sanggeus aya parentah kitu sakabeh anggotana teh teu loba nyarita langsung meuleuman imah atuh kacida gampangna kulantaran imah teh rata-rata di eta lembur bahana tina bilik kayu jeung awi tangtuna sakali nyundut oge langsung ngabebela peak dihakan ku sakadang seuneu atuh geus kitu mah si Jabangkarang teh ngagorowok init gos antepkeun keun angka malodar bae jelma teh keun imana beakeun angka karasaeun ku tulang beheungna bukan geus wani camplak ka dewek balik kaceleng los sanggeus aya parentah kitu sakabeh anggota si Jabangkarang teh nuturkeun laluncatan ngiles ngan saukur hitungan detik geus eueuh ti eta lembur. Ayeuna tinggal sakabeh warga anu keur kokosodan nahan ka nyeri. Aduh cilaka euy, aduh teu nyangka dina peuting ieu urang bakal kadatangan para rampok. Aduh nyeri kumaha tulungan sarua aing oge sarua ripu bor bisa nulungan. Aduh nyeri aduh kakade kowe wasuku deh aduh doang kieu aduh kudu kumaha geus kieu aduh cilaka euy cilaka. Waktu eta sakabeh warga teh ting kowowong minta tulung tapi kulantaran anu ngumpul di eta mah sarua nandangan ka nyeri eueuh anu bisa kumaha iwalti gogorowokan minta warga-warga anu aya di arimah keneh supaya kalaluar mantuan maranehna. Telila oge berudul ibu-ibu jeung kolot-kolot lainna anu teu wani ngalawan rampok kalaluar sanggeus nempo rampok eueuh ti lemburna. Sabagian nulungan warga anu cilaka, sabagian deui ngusahakeun mareuman seuneu sanajan angger bae kulantaran seuneu teh geus ngahakan sakabeh wangunan anu dibeuleum akhirna mah diantepkeun ku maranehna kulantaran geus sagala diupayakeun teu cukup keur mareuman seuneu anu ngabebela. Aduh cilaka euy kuring mah aduh cilaka lain harta bae imah ge eueuh ludes. Aduh kumaha aring geus kieu Bapak kunaon ieu Bapak, aduh kunaon Bapak, aduh ieu Bapak kuring kumaha ieu nya Bapak kudu kuat Bapak ulah ninggalkeun Nyai ninggalkeun Nyai nya ujang oge mung ditinggalkeun ku Bapak mung. Waktu harita lain kolot bae barudak oge ting jarerit barang ningali kaayaan kolotna anu pinuh ku tatu kumaregung nahan ka nyeri. Atuh geus kitu mah sakabeh warga ngagarotong warga-warga anu calilaka akibat wani ngalawan komplotan rampok dibawa ka balai
lembur diubaran sabisa-bisa. Aduh lamun geus kieu kudu kumaha, aduh cilaka eta para rampok teh geuningan datang ka lumur urang jeung teka ieu heula teka ciri teka titenan ti anggalna geuningan col datang bae urang teh kapan teu nyiapkeun sagala rupa lamun apal rek aya rampok ka dieu mah wah harta teh meureunan nu kuring mah disumputkeun heula. Cek salah sahiji warga bari humaragung nahan ka nyarita kitu. Atuh boro-boro ding maneh sarua bae aing gerek kitu tapi sanu apal memangna bakal ngabejaan bakal datang ka lumur urang tiap lembur anu didatangan ku komplotan rampok eta teh tara aya nu nyaho. Tembal warga lainna waktu harita nyararita kitu bari muringis nahan ka nyeri. Sedangkan si Jabang Karang sapara kanca waktu eta sanggeus jauh ti lembur eta teh ke lempang biasa deui bari suka bunga sareuri beberapa katakan. Aduh urang teh hasil mucekil jang mucekil yeuh, aduh duit loba beas loba kadahareun lainna loba hayam mawa domba oge sarua suka bunga urang teh bisa pesta di markas teh jang. Cek salah saurang anggotana waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka si Jabang Karang anu seuri. Atuh puguh urang teh kudu hasil terus jeung deui iraha sakali urang kaluar tara hasil memangna syariah lamun syariah anu arindit sok loba gagalna. Ari dewek anu mimpin mah weuti dituna kudu gagal kudu hasil lain dewek atuh meureunan lamun kudu gagal balik teu mawana naon mah geus ayeuna mah ulah loba jarita heula ke rek suka bunga rek kitu rek kieu oge ari geus nepi mah sabodo teuing nu penting mah ayeuna balik heula balik tuturkeun lah yuk jangan lompat dewek mah geus teu kuat ieu hayang istirahat capek kaceleng blesat sanggeus nyarita kitu si Jabang Karang teh langsung runcat ninggalkeun sakabeh anggotana anu keur mawa barang-barang rampasan maranehna atuh puguh bae sanajan hayang ngudag oge kulantaran si Jabang Karang mah kamampuanna leuwih luhur ti maranehna waktu eta geus katinggalieun tapi kulantaran dina harita terek balik teu jadi pamikiran maranehna terus nuturkeun kulantaran apal ka mana tujuan. Teu lira oge si Jabang Karang mah geus nepi ka Sampak waktu eta Ki Bantar Gede jeung pamajikanna keur dariuk di hareupeun wangunan tempat istirahat maranehna. Waduh jang geus balik yeuh hasil meureunan hasil. Ya jang geus balik geuning teh pisan. Nah tuh halangan-halangan naon jang cek indung bapana waktu harita nyarita kitu. Kabeneran abah mak hasil berina oge lain dewek meureunan namun teu hasil ngabadog anu kitu patut mah kawas ngalawan naon bae sanajan loba halangan harungan keur dewek mah moal jadi masalah geus malodar kecarongkeng beureunan warga teh ayeuna kulantaran bohongan wani ngahalangan padahal mata dina mah dewek teh ngan saukur hayang nyokotan harta hungkul tapi kapaksa loba anu disiksa ku dewek jeung barudak abah mak. Tembal si Jabang Karang bari langsung diuk dina kursi hareupeun Ki Bantar Gede jeung indungna. Syukur bunga dewek ngadengena Jabang Karang ulah diantepkeun anu wani ngalawan podaran nu penting mah hasil kudu mucekil sabab tempo tuh indung maneh teh kan masih kene donto masih kene amu cuy resep ningali nage abah teh wah abah mah aya bae amu cuy naon ngesok ngomong kitu kos lain dihareupeun budak bae era kuring mah era ngesok ningkat teh kambalinaan teh abah cek pamajikanna waktu harita nyarita kitu tapi bari seuri
era kawas kasabaekeun bae. Da si Ujang ge sakedeung deui oge gede apal ke sakedeung deui ge kumaha rasana rika ambewe teh ayeuna can hayang soteng ke mah geura 5 tahun deui oge geus engheng hayang endut naon abah endut naon atuh dewek mah teu ngarti. Cek si Jabang Karang waktu harita nanya kitu bari molotot. Ayeuna teu ngarti cote engke mah ngarti ulah waka hayang ngarti ayeuna mah lah bahaya ketang masih keneh can ieu can umurna kege apal naon endut-endutan teh kapan lamun aya ambewe mah maneh teh bisa endut nah abah ulah cerita panu bae ka budak ulah kade Ujang mah ulah nurutan kawas abah Ujang paheula teh lamun Ujang can gede kawas kieu mah tukang ngomewe awewe gonta-ganti ayeuna kulantaran Ujang geus gede sanajan can dewasa tapi geus sieun Ujang teh lamun eueuh Ujang mah pagawean teh gonta-ganti ambewe bae. Ceuk indungna waktu harita nyarita kitu anu bener anu bener si abah baheula tukang ngome awewe bae lamun heueuh tidak gori wae ku dewek. Cek si Jabang Karang waktu harita nyarita kitu bari molotot kaki bantar gede ulah kitu Jang ulah kitu baheula eta mah baheula aya bae maneh mah ulah ngomong kitu euna oge ulah ngomong kitu ulah duga-dagor kawas lain ka bapak sorangan geus lah tuh bari nage budak tuh barudak cenah datang tuh anjir bener-bener abah ka cina bunga na euy nepona ge aduh eta bawa embe mau hayam loba wah pesta ceki bantar gede bari nangtung ngabagiakeun sakabe anggotana anu geus daratang mawa sagala barang-barang kadaharan duit segala rupa hayam embe jeung nu lainna waktu harita dijugurukeun dihareupeun maranehna hasil urang teh bisa pesta yuh tapi meureunnan urang teh bisa istirahat lah sakedeung sabab ieu kuring sakabeh teh meureunnan kudu ngahaneutkeun awak heula bah teu naon meureun nya jang jabang lamun sapoe 2 poe mah eureun heula da akang sakabeh teh butuh istirahat heula jang jabang. Waktu harita sanggeus ngecageun sakabeh barang bawaan hasil rampasan ti lembur anu bieu dirampok ku maranehna sakabeh anggota si Jabang Karang teh nyararita kitu ngeberehkeun ka hayangna atuh puguh heg teu nanaon sapoe 2 poe mah teu nanaon tapi ingetkeun sia montong bawaan awe ka dieu cek rek di mana bae heg tapi awas saha anu wani mau awewe ka ieu tempat dipodaran ku dewek tapi rek di luaran mah sabodo nu penting mah dewek teu nyaho lamun dewek nyaho beung sia dipariskeun sia kabeh. Cek si Jabang Karang waktu harita langsung ngajawab gitu bener anu tangtuna 2 poe mah heg rek istirahat heula mah rek ngalakukeun kitu kieu ge heg tapi nu penting mah ulah mawa awewe ka ieu tempat sabab dewek bisi teu kuat bisa hayang anu anyar bah naon abah nyarita padu bae sia hayang disiksa taku si Jabang Karang Ujang tamun si abah wani nyeri mak heg dipariskeun beuna ge teu naon. Cuk pamajikana waktu harita langsung nyorongot gitu kulantaran kacida ambekna barang ngadenge ki bantar gede nyarita kitu abah masih kene wani nyeri indung dewek awas ya lamun wani dipariskeun tabuheung teh bener makeun ku dewek dipariskeun beheung si abah teh lamun wani nyeri madeui montong kitu Jabang Karang jeung deui maneh marni nanaonan nyarita kitu sok menda-mendi bae ngomong teh moal heureuy abah mah heureuy geus sok geura pencit domba geura pencit
Urang dina waktu ayeuna jang pesta puncit geus dipuncit jang belum bae belum kapan teh beuteung urang teh baruncit pinuh ku caduk. Wah gas ayeuna mah ulah nyaritakeun atuh bener. Jadi teh tah si Jabang Karang melotot bae ka Abah, gas mari ulah sok padu bae nyarita teh kapan ayeuna mah Abah teh geus tara kikituan. Nu penting mah maneh ngalayanan ka bener, kudu alus bae Abah teh supaya Abah teh sumanget. Da kuring mah sakieu ayana dan oge ngalayanan mah kapan unggal urang peuting oge salampi Abah hayang mah dilayanan bae ku kuring mah memang tara. Cuk Marni waktu harita langsung ngajawab gitu. Bener ketang bener geus atuh geus lah ulah loba nyaritain mah geus barudak puncit domba teh puncit. Cuk Ki Bantar Gede atuh puguh bae geus kitu mah sakabeh anggotana teh babarengan muncit domba jeung ngurus. Dina peuting harita teh langsung pesta balake cerakan teu mikir kanu boga barangna atawa satona mah maranehna teh waktu ayeuna keur pinuh ku kabingung nandangan ka nyeri sagal rupa aya kumaha imah anu dibeuleuh mah geus beak. Eta kaayaan dina peuting harita, tapi keur maranehna mah waktu harita teu mikiran kumaha ka nyeri warga lembur anu peuting harita dirampok ku maranehna. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Ki Bantar Gede si Jabang Karang sapara kanca anu keur suka bungah kulantaran hasil ngarampok ti lembur anu dina peuting harita didatangan. Caturkeun di hiji lembur aya sapasang salaki jeung pamajikan keur ngobrol bangun kacida jerona dina ngobrolna teh. Ayeuna teh urang geus kalengitan budak teh 13 tahun Nyai, kumaha nya kaayaan budak teh ayeuna, nah masih kene hirup atawa geus eueuh ti kieu nya. Cek salakina waktu harita nyarita kitu bari neuteup ka pamajikana anu pastina oge dina satiap ngobrolkeun kaayaan eta rembay ku cai mata. Gusti nya angkang kuring mah nepikeun ka ayeuna oge mikiran saha sabenerna anu geus mawa budak kurang. Aduh kunaon akang kunaon nepikeun ka ayeuna can aya laratanana, kunaon akang kunaon. Aduh Gusti waktosna ka bujang Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu sahanya maranehna teh jeung deui iraha jeung kawas kumaha leungitna budak maranehna. Insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.